Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi fadala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du faqala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailina alim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Thumma awhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alimu auladakum fa innahum makhluquna li zamanin ghaira zamanikum. Al-Quran wal hadis wallahu a'lamu bimuradihi ma sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa insyaallah nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pengatur waktu, pangjajab acara, pembagi wanci anu dipusti-pusti, para alim ulama, para kiai, para haji, para ustadz, tokoh masyarakat terkemuka anu sami mulia, aparatur pemerintahan selaku pangjeujeih di ieu dayeuh, luluhur di ieu lembur, pangawasa di ieu desa, miwah perangkat anu dipihormat, para lembaga desa, BPD, LPM, DKM, MUI, Karang Taruna, Irmas, Linmas, dugi ka RT RW-na andama-dama, pangaresa kori, Kang Kiai Ikin anu kusim kuring dipikatigin, aga sahabat karib, Pak Ustad Nana Suryana anu kusim kuring di dama-dama, wabil khusus sahibul walimah, mugia Allah maparinan barokah, amin. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu tekantun para murang kalih oge pemuda-pemudi tur para santri anu dicintai. Malati ligarna ati campaka mekarna dada, teka selip-selip dina ati, teka selap-selap dina rasa, teka beku-beku dina kolbu. Kembang Tanjung nugu mulung mitembeyan kana bubukana ieu carita. Jigana moal aya bahasa anu kacida prayoga tur utama lintang ti puja, anu bakal jadi tanda pangjajab rasa sadaya kadang warga muga natrat ka Allah subhanahu wa ta'ala. Kalayan kudrat mantena mangsa ayeuna urang selaku manusia masih tiasa hempak merbayaksa dina raraga neangan pangabisa anu waktuna dina poe Salasa. Muga-muga keng ridho ti Allah azza wa jalla. Puji anu baris jadi ciri panyangling ati sugrining wargi, mugi tetap nyici ka Gusti Nu Maha Suci. Kukalayan kudrat ilahi wangkid kiwari urang selaku jalmi masih tiasa silaturahmi oge tolabul ilmi dina hajatanana Bapak Soleh miwah Ibu Ami bari nu ceramahna ti Mekarwangi gitu. Mugi-mugi keng ridho ti Rabbul Izzati. Kaduana rahmat sinareng salam muga tetep renggenek gregreg bageuh ngocor ngagolontor ka panutan alam. Anu mere beja antara nu halal jeung nu haram,
malah jadi sayyidul arabi wal ajam, yakni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka para kulawargina, para sahabatna, tabiin tabiahna, mudah-mudahan leleberanana dugi ka urang sadayana. Amin ya robbal. Bapak Ibu sadayana diwuwuh ku Qobul Nu Maha Agung, diiring ku welas asihna Gusti, malah dijajab ku kamurahan Nu Maha Kawasa. Wengi ayeuna simkuring tiasa hadir ka dieu nyumponan kana pangonangna panitia. Nyumponan kana pangonangna sahibul hajat. Dina kaayaan cuaca tiis. Tadi wengi mah simkuring ngaos di Segong, Parurah, Tabu Salapan teh masih hujan. Tapi ayeuna mah alhamdulillah cek sisiniran mah aya nu disebut meser jaat sareng kueh dibungkus ku kertas beureum marangan hajat di Bapak Soleh, hujan nih parantos eureun gitu. Alhamdulillah. Cek beja tinu beunang dipercaya simkuring di Penta Tanaga ku panitia penyelenggara, diperih pangarti ku Bapak Soleh miwah Ibu Ami kanggo ngadugikeun tausiah. Runtuyan pitutur anu ngajalur, rundayan papatah anu merenah, ngalangkungan tasyakur walimatul khitan. Nu mawi kitu luyu sareng pamunut sangkan teu sulaya jeung pamenta, danu dipalar teh sapanuhun ginuluran sapaneja ti nekanan insyaallah baris didugikeun. Lami tamual ceramahna insyaallah mual. Sabab monyong na geus moal. Sababaraha sasi kapengker Pak Soleh teh dongkap ka simkuring ngirian tanggal. Ai simkuring mah selaku mubaleg bunga we diulem ceramah mah sabab pasti bakal menang amal. Duit bae mikiran. Simkuring sareng sahibul hajat teh sanes kenal sakatiga. Tos langkung ti 5 tahun. Simkuring ari nyerpis mobil teh ka Kuning Mas bae. Nu nyepengna kadang Pak Jaja, Pak Soleh, Pak Agus. Jadi teu asa-asa. Mun ka dieuna leumpang mah gratis. Bapak Ibu sadayana bisi urang dieu aya nu tumaros ka simkuring, Pak naon sababna ari jelema keuning kudu disunat ka nyeri-nyeri. Jawabanana teu pati-pati dipigawe eta khitan teh sabab gaduh maksud anu tangtu mibanda tujuan anu utama. Atuh lamun kitu naon tujuan disunat teh? Saur agama aya 4. Hiji lita'abbud, 2 litamrin, 3 litafriq, 4 litathir. Jadi cukup 4 nu penting mah tepat, singkat, padat, balik mawa ilmu manfaat. Moal langkung ti 4 daai ceramah panjang teuing teh sakapeung tara asup kana kolbu, kadang-kadang tara nyangsang kana otak. Komo upami nu ngadangukeunana tos sarepuh. Punten sanes ngahinakeun. Rata-rata lamun umur ngolotan daya tangkep ngurangan. Cek sisiniran mah jajamu ti tari kolot kanggo ubar di Cijoho. Ngadengekeun ilmu geus kolot ari bubar ari poho pan gitu. Leres sebo. Bubar di dieu di jalan anu nanya ceramah naon Pak Ayub, jah biasa bae masalah disunatan. Sakitu ngajawabna teh. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, ngarah faham urang kawitan buka sarupa-sarupa kahiji tujuan di khitan teh li ta'abbud. Cek sundana kanggo ibadah. Naon sababna?
eces turjentre atra kalayan pertela ngembang boled yen eta khitan teh parentah ti Allah anjuran ti Rasul. Jadi sakur-sakur pada melan anu diparentahkeun ku Allah jeung dianjurkeun ku Rasul lamun dipigawe disebut ibadah. Saha anu pangheulana nampa parentah disunat taya kajaba Nabiullah Ibrahim alaihi salam dina yuswa 80 tahun. Ibu-ibu pasti nah hatena ngomong lihat murun. Ternyata terlihat. Sabab Nabi zaman baheula mah paranyang yuswana lalandung umurna. Nabi Nuh 1000 tahun, Bu. Nabi Musa 830 tahun. Pangsa kedikna Nabi urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngan saukur 63 tahun. Ai 63 teh angkana genep jeung 3 jumlahna 8 nincak dina kieu cek tukang judi. Aya nu judi di dieu. Wah da keur ceramah gagabah teuy. Disunat di zaman Nabi Ibrahim sederhana. Kumaha carana cukup saetana digolerkeun. Ibu wawuh ka saeta. Saeta anu sok disimut inyuk dijojodog nog lamun nyiduhan matak busung kana beuteung. Di mana cicingna saeta bakal kapanggih lamun diteangan mati luhur sausap ka ketu. Ti handap sausap sapatu, ti tengah aya urat buntu, rupana jiga sulutru. Lamun eueuh kahayang namru jiga tahu, mun aya kahayang teuas jiga batu. Hanteu kau pagencet tuluy ya bitu. Ibu-ibu juga tahu da pagawean saban minggu. Kunaon disepitanana cek dina kitab disebutkeun bil faksi ku kampak. Ieu jiga heureuy tapi hukum. Sabab zaman Nabi Ibrahim obat baal can aya, gunting can manggih, obat bius lapur, peso seukeut eueuh. Jadi kampake sanes tina besi, da can aya pabrik rijing. Tina batu dirupakeun kampak. Barang ngagoler kampak dilelempeng, geus kira-kira lempeng kakarek. Cret. Matak disunatan di zaman Nabi Ibrahim loba nu korban. Teu sakedik nu mati, teu lowong nu maot, naon sobna untung-untungan. Lamun kabeneran potong kokocokna. Kurang kabeneran kasopak helmna. Kumaha mun teu kabeneran beak jeung turuyanana. Tuh kan bener tuh. Pangrugi-rugina lalaki lamun hirup teu boga turuyan, moal boga turunan. Rugi lamun lalaki hirup teu boga gagang, awewe tong boro nu geulis. Sanajan nu goreng patut, goreng dodonges palibasana moal daekeun dilamar ku lalaki nu jiga kitu. Leres Ibu. Sanajan penampilan bujang gandang pertentang, kendaraan super kijang, gedongna tinggi menjulang, sawahna luas membentang, tidak pernah lepas sembahyang, sudah ke Mekah naik kapal terbang, ditanya urang Ciawi Gebang, tapi awakna teu boga gagang moal daek. Boro-boro eueuh gagangan, gagangna aya tapi sapopoena ngan mengheningkan cipta we kieu. Sakitu ku ibu diulik-ulik teh, hei sahur, ongko-ongko we tibra. Pan ibu teh jaman dud mineng, naon sobna da butuh. Ibu butuh kuno kitu. Butuh. Ibu baheula kawin ka bapana teh lain butuh ku pangkatna, sanes butuh ku hartana, tapi butuh kuno aya dina awakna. Mun bisa mah ibu baheula teh nyarita ka salaki teh kieu. Abdi butuh ku lain ku pangkat jeung jabatan. Abdi butuh ku lain ku harta bana jeung kakayaan.
Tapi abdi butuh ku aa aya istilah sisiniran di Gunung Sampan ka Ciawi Gebang mengkolna jalan Astana sanajan teu babawaan nu harerang nu penting nu ngarengkolna calana gitu. Oh siaran ulang. Tah disunatan teh dipotong kokocopna kaluar getihna nyeri karasana. Jadi filosofi nahitan teh nancebkeun pendidikan supaya ikhlas berkorban demi Islam sanajan kudu ngaluarkeun darah. Nah geuning ieu hitan teh dilaksanakeunana keur budak keneh. Saur Imam Ghazali pendidikan yang paling utama sejak kecil. Dahitan teh pendidikan. Bahasa Abah Asep Sunandar rindik-rindik ngulik harti sing harti ngawincik diri lamun nyaah kana raga sing apal dasar agama nu apal dasar agama hirupna moal rek sakamang-kamang. Tak alokna sok ngahaleuang geuning. Laku lampan utama sae budi kasasama kana papasten narima tawis jalmi beragama Allah pasoleh. Tenang Pak Oleh, di geruan kukuring mah teu kudu mere amplop di duitan. Beda jeung di geruan ku sinen. Tarasa Bu. Aya jaipongan cek sinen teh. Pak Kadus anu mana kadieun eta kadieun kedah we 20.000 mah teh Pak Kadus. Di geruan ku sinen mah. Di geruan ku sim kuring mah Pak hajat teu kudu mere amplop di duitan. Naon sopna engke bae ari balik. Ngaganggu ayeuna mah. Tak jadi ngalangkungan hitan didik ti leuletik urus ti lelemut warah ti bubudak. Titipkeun ka kiai, PHP-keun ka pasantren, jujurung ka tajuk, sina datang ka madrasah. Sabab lamun teu kitu nagara urang teh ayeuna keur dijajah. Sanes ku ekonomi tapi ku budaya. Budaya deungeun asuk ngarasuk ngaraga sukma dari jadi wabah nyaliara narkab ka mana-mana. Pabalatak budaya. Salah sahijina budaya HP. Hasil riset Badan Statistik Pusat akhir Desember 2018 4 tahun kapengker penduduk negara Indonesia jumlahna parantos 260 juta jiwa. Tapi HP anu aya dina leungeun jelema parantos 281 juta. Loba HP tibatan jelema sabab kadang-kadang saurang gaduh HP teh aya nu 2 aya nu 3. Nomorna ge beda-beda. Ieu kerekan bisnis. Ieu kerekan kerja. Ieu mah khusus ke SMS. Selingkuh melalui sinyal. Atuh belum tahu dia. Tenang aja Besti. Handphone teh seueur manfaatna tapi teu kurang madorotna. Dalamun dibongkar mah eusina handphone teh tina urusan ibadah tapi ka urusan haram jadah. Aplikasi Quran aya dina handphone, aplikasi game, film porno aya dina handphone. Talamun budak kurang didikan jeung atikan bakal terjadi split personality, pecah kepribadian. Kadang-kadang ajakan mangrupakeun dakwah dijadikeun ejekan. Film teu pararuguh tina HP tina tongtonan dijadikeun tungtunan ditarurutan. Candi akadan geus ngalakukeun hubungan seks bebas. Terjadi hamil di luar. Saur Abah Asep Sunandar mah kieu. Tai kotok, tai lantung, tai meri lalakina, mojang denok peteng melenung, ngancan puguh salakina. Gitu. Aya di dieu nu hamil ti payun. Kabeh. Moal aya nu ti gigi nu ti tukang. Kabeh ge ti payun katipu euy. Hiji tah.
Bapak Ibu sadayana anu kadua tujuan di khitan teh litamrin kanggo latihan. Jadi tamrin teh bahasa Arab, hartosna latihan, bahasa Inggrisna exercise. Can you speak English well? Yes? Teu bisa, mun bisa yes, teu bisa no. I'm sorry I can't speak English well but I can just little. Gitu. Diajar Bu bahasa Inggris nu paronok be ajarkeuneun ka incu. Tamat teu bisa teuing nu paronok we. Selamat pagi, good morning. Selamat malam, good night. Selamat mandi, good jubar. Gitu. Gitu. Jadi tujuan khitan nu kadua litamrin kanggo latihan. Sabadana kusim kuring ditalungtik nu ngaranna latihan teh teu aya nu resep. Panggih ka nyeri jeung kapeurih, penak lara jeung balangsa. Cara bapak ibu gaduh putra hayang jadi polisi dilatih heula, teu nurut teh ka pelatih congo sapatu kana bincurang suku. Gaduh putra hayang jadi tentara dilatih heula, teu nurut ka pelatih diwarang lari sekot jam push up jeung sajaban. Naon sababna di khitan disebut latihan sakali deui sabab khitan panggih ka nyeri jeung kapeurih, penak lara jeung balangsa. Apa ayupan ayeuna mah aya obat bius, aya obat baal dikeureutna ge ku laser teu karasa, ulah salah paham. Da teu karasa so teh masih terap obat baalna. Teu rumahu so teh can lapur obat biusna, leungit teh hasiat obat baal jeung obat biusna, muringis teh budak teh nyerieun peuriheun, leres teu? Kadang-kadang di dokter, di mantri, di calana pan datang ka imam mah dilaan deui diganti ku sarung. Malah teu sarung-sarung acan di kipasan ku ibuna. Sakalian hayang make calana ge pan make heula BH inungna sabeulah digitukeun. Teuing naonna jiga BH inungna baheula mah ku babango. Jadi kumaha atuh maksudna tah kahade Pak Oleh Ibu Ami eta Cep Alvan sangkan dirina teu panggih ka nyeri jeung kapeurih ngarah awakna ulah penak lara jeung balangsa tamrin. Geus da Cep Alvan mah geus dijamin jadi anak soleh. Jadi anak Ami. Teu jadi anak soleh kumaha pugu bapana soleh. Jadi ditamrin dilatih. Dititipkeun ka kiai, pihapkeun ka pasantren. Perhatikeun kiaina, perhatikeun guru ngajina. Komo nu ngaranna guru ngaji mah tepi ka ayeuna statusna masih PLT. Pegawai lillahi taala. Can menang gaji. Lamun ngadoakeun di nu maot 7 peuting-peuting parat kakara menang BLT. Berkat ladang tahlil. Sim kuring mah kataji nuju di ulem tablik akbar ku Bupati Bangka Belitung, Sumatera Selatan baheula mah. Jam genep kirang 10 menit sim kuring take off di Bandara Soekarno Hatta, setengah 7 teh landing di Bandara Tanjung Pandan Bangka Belitung. Jemput ku panitia. Sarapan pagi di ruang Bupati. Eta Bupati Belitung bari sarapan nyarita kieu, Pak Yai, selama saya jadi bupati tiap tahun saya anggarkan dana sebesar 2 miliar khusus untuk gaji guru ngaji. Da meureun eta bupati keur kampanye jangjina kitu, begitu jadi di Cumponan. Pan lolobana mah ari pilkabe beda jeung pilkada. Pilkabe malah mun poho sok jadi, tapi pilkada malah menjadi sok poho. Balager sote kera raya kahayang di ditu di dia mah alhamdulillah. Tah lamun guru ngaji teu acan kenging fasilitas di pemerintah secara maksimal sabab memang Kabupaten Kuningan mah PAD-na alit, teu aya kajaba nu kudu ideng ka guru ngaji teh urang selaku sepuhna. Can bisa ngagaji ka guru ngaji, mere-mere rokok sabulan sakali mah. Da guru ngaji jeung ustad teh lolobana mah saranengeun kana udud teh.
Sanajan dina bungkusna disijieunnan ku gambar tengkorak, gambar paru-paru bengkak. Nu seneng mah teu bisa dihalangan ieu. Leres Pak. Tuh. Malah nu ekstrim mah ngomong aja ngarokok modar teu ngarokok modar. Eta teh dalil tukang ngarokok. Nu henteu mangga da selera. Aya deui nu ngomong mending ngarokok paling panyakitna paru-paru, nu teu ngarokok mah rupa-rupa. Ternyata di POM ge teu beunang ngarokok teh pedah keur ngeusian bahan bakar aya tulisan dilarang merokok. Keluar ti POM tulisanna SPBU sudah pergi boleh udud. Diseungeut deui eta teh nu di Pareuman teh. Tak jadi hargaan guru ngaji teh sabab para putra-putri urang teh di papatahan rajin ka masjid, rajin ka masjid. Aya kecap masjid di dieu Pak. Ayanya masjid saur Abah Asep Sunandar mah gedong duhur kali sambung. Jadi masjid teh bangunan luhur disambung ku momolo. Matak lamun wayang golek tos tatalu dalang sok kakawen. Gedong duhur kali sambung sok disebut-sebut. Sanajan memang ari kakawen teh aya gedong duhur, aya toya mijil, aya kayu agung babarwi teh. Cara kieu geuning. Toya mijil saking prawing wangtin nalangan ya ampel gading. Aya nu kitu. Aya nu kayu agung. Kayu agung babarwi teh samia rempel donge samia pang eskar mekaringgale ya ingali pandili si panangarum. Aya nu kitu. Aya nu gedong duwur kali sambung pagulingan ya sepi ting trim pepetetan samia murag baling bing lanjeruk manis salendro tah terang salendro tai minyak. Oh beda saeutik majung baraya tuh. Jadi ari salendro mah Kang Ustadana tungtung nanti mecut ka luhur. Beuki tarik sorana ari pelog ka handap beuki rupak. Padalang dadan, padalang yoga osok ngangge pelong. Ya sawenira tandana panjang sinengi ya sinengihing sabda uning ya sabda uning pelog teh geus da lain titah ngadalang ka dieu ge. Jadi sina rajin ka masjid, sina rajin salat. Ulah ieu mah kadang-kadang urang mah salat subuh ge dihudangkeun ku hayam. Setengah 4 hayam geus disada. Uzkurullah. Hayam pelung mah kongkorongokna kitu. Bulan mulud kamari simkuring diulem ngaos di pondok pesantren Asyarifiyah di Gekbrong Cianjur. Oleh-oleh nanti hayam pelung. Jadi kongkorongokna kitu. Uzkurullah. Mendisunakeun mah geura eling ka Allah gitu. Ulah ieu mah kongkorongok hayam dipaledorkeun teh kakaracos. Manya jam 4 kakaracos. Udah nyubuhkeun. Jadi anu caket kanang hayam wayah subuh dihudangkeun aku hayam. Uzkurullah.
anu caket kanang sapi wayah salat subuh dihudangkeun ku sapi setengah opat kene sapi geus ngajak ibadah kumaha cek sapi jamaah gitu kakarak nyararing we teh ka masjid salat subuh teh salat teh ganti pakaian di imah teh pakaian olahraga kaluar deui jantung sehat anu jalan santai anu ngagidu jiga sai aya nu goes na sepeda rupa-rupanya da saur Abah Asep Sunanar mah ngitung-ngitung kana waktu milang-milang kana mangsa ganti wanci datang bulan kurunyung tahun karep manusa hanteu reureuh-reureuh kahayang patema-tema 2014 2015 usumna Batu Ali nyampe ka dieu nyampe kuring mah Pak ti aliyah kene resep kana Batu Ali matak begitu usum kamari 2015 teu karasa tapi ka saep 78 juta meseran Batu Ali da hobi ayeuna ge bacanna mah aya keneh leungit Batu Ali usum manuk tempat kontes di mana-mana malah wetan rompok sim kuring di Mekarwangi aya tempat kontes tapi eta mah Kang Ikin saeutik teu kabita ku manuk mah kabayang teu Bu lamun hareupeun imah sim kuring ngajejer kurung manuk jeung manukna meureun parurah terek karwaragu ngaliwat oh itu imah Kiai Burung teh bener gitu wah cilaka geus disebut Kiai Burung mah pan di Bandung mah burung teh edan matak pamajikan mah teh satujuan geus Kang ulah rek ngingu manuk lamun erek teh kapaksa ngingu hiji bae tapi ulah diumarkeun gitu leungit usum manuk datang usum sepeda goes Stavros eksotik Pasifik Polygon Domtrom jeung sajabana cuman kadang-kadang aneh nate kieu ai jelema karesepna teh pilih-pilih deg-degler kumaha atuh ari usum Batu Ali kabita maruli Batu Ali jutaan ge usum manuk kabita maruli manuk usum sepeda kabita maruli sepeda ai kamari rayagung usum kurban padu meuli titiir bae jeung arang aya nu kitu di dieu terima kasih atas pengakuan Anda geus ku jujur ge alus tak jadi latih budak urang termasuk seneng kana salat ge dilatih di pasantren di musola kawajiban guru nah jeung ustadna di bumi kawajiban ibu ramana urang nu jadi sepuh ulah jiga bedug bo terang bedug sifat tabiat bedug salilana ukur bisa ngabejaan batur saban waktu sholat bedug disada asar maghrib isya subuh lohor komo ya lohor mah sadana kira dalami ngadarek deg kokolna dititirkeun halus geuning sora kokolna kayu nangka caritana mah nu di bejaan ku bedug mangkat ka masjid salat berjamaah di masjid bedugna mah ngajadog bae di juru masjid tak jadi kadang sifat tabiat bedug euteup di urang anak dikekeprik salat berjamaah ibu ramana ngadepong we hareupeun TV bedug nu kitu ngaku Islam lohor tara kaboro asar tara kasasar maghrib jarang hadir isya tara aya subuh minang tunduh ditanya agama Islam ditingali KTP-na Islam ari kalakuanana jauh di jugjug angang di teang deket ka tajuk tara samean imah teh nampe kamu sholat mangkat tara ditaros teh ku imam musola bapak kunaon geuning tara ka tajuk Pak Imam kuring mah tara ka tajuk sote lain embung ieu mah ngajangan kanu jauh bae sing teu ka bagian tempat bisaan ngajawab teh sidik bulan ayeuna teh bulan Rajab diturunkeunna parentah salat ti mimiti idang tepi ka ayeuna salat urang teh karek awakna wungkul can bisa jeung hate karek kurunganana wungkul salat teh buktina geuning urang mah biwir ka ditu hate mah ka dieu Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim cek paham
cek biwir kumaha cek hate duh ieu palurah geus mapayan deui pajeg geuna. Pernah teu salat kitu? Pernah. Rakaat kedua bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim cicilan motor jatuh tempo. Bari jantung dedeg deg deg. Sabab hasil survei aya 2 penyebab jantung berdebar. Kahiji jatuh cinta, kedua jatuh tempo. Kamu duitna eueuh mah. Mata wayah ruku teh kan kuduna mah subhana rabbil azim wa bihamdi subhana rabbil azim wa bihamdi. Kumari manehna aing teh geus 2 tatilu, 2 tatilu. Poho deui jumlah rakaat. Jadi allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ari nu sok ngagoda kana dadana manusa teh ti golongan jin jeung manusa. Ai jin cenah nunjukna ka uwing. Digoda ku jin eta ibu leungit duit 50.000 di teteangan 2 poe teu panggih pan kapanggih keur atahiyat awal. Tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. Astagfirullahaladzim asana lamari di kamar tengah. Eta geus kitu teh geus teu bener salat teh. Keur maeukeur di urang mah salat teh tata carana teh macam-macam, Pak. Takbiratul ihram ge anu kaluhur Allahu akbar. Anu tepikan wel daun ceuli Allahu akbar. Anu padu dibetot behareupeun dada Allahu akbar. Nunjukna tahiyatna anu jecengki anu diutek-utek. Nu jecengki mah assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi langsung we ngusap beungeut. Nu diutek-utek mantara assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi langsung ka dieu. Matak sok nanyakeun. Geuning nya mah tak assalamualaikum teh langsung usap beungeut kunaon sih? Buku aing lieur nya curugnya nya utak-utak bae. Geus kajeun padu salat bae heula ina mah. Gitu. Tamata kahade Pak Oleh Ibu Ami eta cep alpan teh ditamrin dilatih. 2 tah. Kaum muslimin muslimat sadayana anu katilu tujuan di khitan teh litafriq kanggo ngabedakeun. Aya 2 kacamata nu ningalina kahiji al farqu bainal islam wal kafir tarikus shalah anu ngabedakeun Islam jeung lainna salat tah henteu. Kadua anu ngabedakeun Islam jeung lainna sejarah awalna ieu disunat tah henteu. Da baheula mah nyirikeun jalma disunat teh tina ngaran ge gampang. Ayub, Soleh, Alfan, Zainuddin, Mahmud, potongan nu disunatan. Tapi lamun ngadenge ngaran Chunho, Liang Cuy, Kim On, potongan nu kokocopan. Tak ayeuna mah nyirikeun jalma anu disunat tina ngaran hese sabab pengaruh budaya barat ngaran alus ge digaranti. Da cenah teu modern. Ngaran Ibrahim balik di Jakarta jadi Bram. Ngaran Soleh balik di kota jadi Acong. Jeung Acong mah sakalian baterai atuh pan baterai ge jang ucang Acong. Keur maeukeur zaman baheula mah ngaran teh ka anak teh padu hirup. Boga anak 4 maot bae. Lahir anak kalima make kias teu neueun dina tempat sampah. Aya nu ngarawatan bere ngaran saha? Oh, naon deui? Geus loba lah. Padahal kewajiban sepuh di mana budak lahir salah sahijina wa ayyusina ismahu bere ngaran nu hade. Naon sababna? Saha nu terang anak urang teh di mana dadag sampai rupa hade. Sanajan sakola teu luhur ge dikawin ku menak, dikawin ku pejabat. Ditikah ku camat jadi ibu camat. Dikawin ku bupati jadi ibu bupati, didahuk ku gubernur jadi ibu gubernur. Ari ngaran goreng. Waya sambutan cek protokol berikutnya kita simak sambutan dari Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi yang terhormat Ibu Runtah. Aduh ngagejling karunya kakurungan anak lainahana. Geus nu geus manggeus ieu mah kahareup we kahareup. Ulah ieu mah kadang-kadang nyokot ngaran teh tina singkatan. Lahir anak awewe, lahirna teh wayah asar, poe Rebo, usum caah, bere ngaran sarboah. Asar bocah
tak jadi tafrik bedakeun ngalangukungan ciri nu mandiri salat jeung hitan. Budak hayang bener bapana ka bener, budak hayang soleh ibuna sing solehah. Ibu nu ngariung di dieu pala janten istri solehah sugan tacan. Urang bejaan mengpeung ka dieu. Dangukeun yeuh waeti. Aya waeti. Bi Icih, Wainah, Ceutin, Ami. Oh aya atuh nu hajat komo teh. Saur Kanjeng Rasul ciri istri solehah teh aya 3 kahiji idza nadzarta ilaiha syaratka di mana salaki neuteup kana pamenteung ibu malik neuteup. Akhirna pateuteup-teuteup. Cek Ibu Cicih Cangkurileung mah dina lagu Daun Hiris kieu gini. Tetep dada moal burung dipisono hate kuring moal benang di bobodo daun hiris saksina nu ngemplo hejo aduh bapana diantosan ti bareto. Jadi istri solehah mah di mana enjing-enjing salaki bade angkat damel ka sawah, ka kantor, ka sakola, ka bale, ka pasar, ka kebon, ka bengkel. Siapkeun sarapanana, siapkeun leuteunana. Tawarkeun ku ibu ka salaki teh Pak, bade teh tubruk, bade nubruk teteh. Sina milih. Ulai masalah kican ngomong geus dipiheulaan Bapak sing hayang inum mah nyokotan we ku sorangannya da geus nyaho ieu pan kawin ka kuring teh lain 1 tahun 2 tahun. Aya awewe nu kitu di dieu. Nama kayak diarah atuh. Butuh eueuh deui. Lumayan. Aya nu ngajawab kapaksa aya. Malah aya hiji keterangan saha istrina anu isuk-isuk nyuguhan cai ka salaki pahalana sami sareng mangkat ka Mekah. Alhamdulillah. Ayeuna mah ka Mekah teh cukup ku gaduh artos Kabupaten Kuningan daftar tungguna 20 tahun ditambah Covid kamari 2 tahun jadi 22 tahun. Jadi lamun daftar ayeuna mangkat 2040 genep. 2045. Ta ayeuna Pamenteri Agama nuju ngusulkeun ka pemerintahan, ka presiden, ka DPR biaya haji teh 88 juta saurang. Nembe nuju ngusulkeun. Nah geuning jadi mahal. Aslina mah biaya haji teh mahal. Ngan bisana 35 juta sote disubsidi ku pamarentah. Ari ayeuna pasca Covid-19 di Mekah 2 tahun teu aya nu ngalaksanakeun ibadah haji. Kalintang panasna nyebret di ditu mah matak eta tenda anu aya di Arafah di Mina teh kapanasan bae mah bari jeung teu kaurus rarapuh raruksak. Nah kanggo perehabanana nyeta dibebankeun ka jamaah haji anu angkat ka ditu sanes Indonesia wungkul. Matak ulah pusing ulah geger. Sanajan biaya haji gede karimanuhun ka Allah Gusti abdi teh ka Mekah teh dipiwarang ku Gusti mangga ongkosan bekelan gampilkeun rezekina ku Gusti titik. Tuluy ai haji mah urusanana nisab jeung nasib. Sanajan tos nisab ari can nasib mah moal mangkat alesanana loba. Ka kuring ya aya nu ngomong Pak Ayub meunang kitu ge meureun abdi mah can aya panggilan da moal dipanggil ai can daftar mah. Terus kadang-kadang geus aya duit kari daftar bae ka bank jeung ka Kemenak disingsieunan ku tatangga teu jadi daftarna teh. Jadi urang memitosna teh kental keneh geuning Kang Ikin. Aya keneh bahasa kade baru ka Mekah mah lamun di lembur pernah nyabok di itu bakal anu nyabok. Pan sok aya nu ngomong kitu nya. Lamun di lembur pernah nyarekan cenah itu bakal anu nyarekan. Bohong, hok. Atuh lamun kitu mah kumaha teh lamun di lemburna tukang nyunatan. Balik teh eueuh tunggul-tunggulna acan ramu kari akarna bae di ka kebon eurih na ngaduruk. Tah kari nogna bae. Moal megar mah garda eueuh nu nyileung-leuman. Kalah ka burung. Hiji. Kadua ciri istri solehah teh in amartaha atau atka.
mun salaki marentah salaki ngajak salaki aya kahayang ibu taat turut salagi ajakan salaki luyu jeung hukum teu sulaya jeung agama sapagodos jeung tetekon hukum Allah diajak berang mangga sore oke peuting mari isuk hayu katajug maksudna mah ngaras bae pikiranana beda ting calengireun termasuk diajak sare malah dina kitab Ukudul Ijen istri lamun rek sare mayunan salaki kahiji kudu tatoyab kadua tazayun tatoyab teh make sesengitan tazayun make papakean endah-endah palayeun bu salaki teh nyang hareupan ibu rek sare make sesengitan leres pak palai kitu modalan atuh aing hanya kal ngajawab layu marire kaonangan pakaian pangalusna bijil bedak kandel baheula mah disebutna ke lain bedak pupur merekna teh pipa paling alus teh Kelly aya nama lipstick aya nu merek Nyebelin hah Maybelline LT Pro La Tulip Wardah Makeover Channel atuh apa lah potongan suami setia pun bojo mah parurah lipstick nanti LT Pro nomor 08 jadi beureum na teh rada ngora matak lamun diledotkeun kana bibir ngobrol jeung simkuring jeung salakina aya daya tarik tina bibir gitu. Ieu mah deukeut halis semu hideung juga tidak gor kana tihang aya sare jeung salaki dastar ge gublah gable kancing BH dua rupa beureum koneng katiluna paniti salaki teh kilometer geus kana 80 ge jadikeun 40 sepaneng mun listrik mah matak para pemuda neangan pijodoheun teh teu kudu tinu jauh sanajan salembur sanajan sadesa nu penting taat turut jeung biar marah maeh ka salaki cek Mang Eye mah alokna Ibu Cici Cangkurileung sok ngahaleuangke gini sanajan istri ti desa mama estuku mata kabita menimut mata kairut menseri mata kataji pan gitu Mang Eye mah beda jeung suara Kang Ibing terang Kang Ibing pelawak di Bandung almarhum sok diundang ceramah ta ciri khas Kang Ibing mah suarana teh di tengah-tengah ti koro matak lamun nyarios teh ngosom kaum muslimin muslimat sadayana jauh-jauh simkuring diundang di Bandung ka dieu bikin ceramah lamun simkuring ceramahna salah tong nyalahkeun simkuring anu salah gede mah panitia naon sababna si Ibing mah teh kurang teu leuwih ti artis pelawak bintang film nah dek diundang apa dibayar aya di suara si Jenong bobodoran sareng padalang dadan si Cepotna teh pura-pura jadi Gatot Kaca si Jenongna pura-pura jadi sinden cek si Cepot sapa mendali pun Gatot Kaca dina gending ini pun macan usul lala dia aya cek si Jenongna teh sinjang kirut sejatining wayang anu burut nuju ngadalang bang gitu nu burut atuh gitu. Jadi luar biasa. Anu katilu ciri istri solehah wa in ghibta anha hafidataha fi maliha wa nafsiha di mana salah kita di bumi sing bisa ngajaga ngaraksa harta jeung kahormatan kacapi tina tangkal nangka paseukna dipasagikeun mun salaki keur usaha aya nu menta eta ulah dibikeun tah lamun ikitu ibu jantan istri solehah bapana jantan pamaget anu soleh moal henteu boga anaknya dididik jadi anak anu soleh tur solehah gumulung ngajadi hiji sakinah mawaddah warahmah boga salaki soleh mah duh ninengkeung ibu usaha ka kota leungiteun
Tapi lamun boga salaki teu eusreug, wow mangkat ka kota na travel teh pakoloyong salaki tumpak travel, ibu nempak tak-tak anak pangis bungsu bari ngomong tiis aing bapak sia di imah teh pan kitu. Leres teh Bu. Tah nu nyebut leres salakina teu eusreug ngarasakeun. Anyar kawin romantis kaonangan ge bareng. Pamajikan 3 truk dirawel, aduh ayang ngirihin teh pehan ayang bebeb. Anak geus 4 mah kaonangan bareng, pamajikan 3 truk kumacak bapana teu ngadeleh ongkos sia mah. Sarekan hareupeun lobaan deh. Tapi lamun boga salaki, boga pamajikan soleh di mana salah sajina ninggalkeun hate ninengkeung ngan saukur doa nu dilantunkeun. Saur alokna Abah Asep Sunanar mah saketi kasedikingkin salaksa kaberatnya nga najan hate pogot sono iwal doa nu nyarengan pan kitu. Tak kitu. Jadi ditinggalkeun ku pamajikan ge nineng can aya HP can naon baheula mah jadi lamun kanineng hate teh sok nepikeun teh ku hariring. Kadang-kadang ku lagu titip salam aya geuning. Titip salam kahiliwir angin peting mun anjeun isuk rek balik masih telik bejakeun angin junggera bejakeun ayeuna kuring geus ngarasakeun pan kitu. Jami sepuh baheula mah rarasepeun kana klasik itu teh nya barudak ayeuna mah resepna dangdingdang tol memang betul ah lieur teh mah kana sirah nu kitu. Gitu. Jadi anu katilu nyata litafrik. Kaum muslimin muslimat sadena anu kaopat tujuan dikhitan teh nyata litathir kanggo ngabersihkeun. Aya 2 kacamata nu ningalina kahiji cek kacamata medis cek kesehatan. Di sunatan teh sabab hasil survei lobana awewe anu kasarang penyakit rahim salah sahiji penyebabna lobana awewe anu hubungan seks jeung lalaki anu can disunatan. Pana anu can disunatan mah kitu tah. Aya nu geus disunatan mah kieu. Geus teu make kupluk. Nu can disunatan mah lamun kahampangan cai kahampangan teh teu kaluar sadaya da kahalangan ku kokocok. Namper jadi kuman. Sapatemon jeung istri nu teu disunatan mah mun sapatemon jeung istri teh kokocopna nyingrai ka tukang cek bahasa Turki disebut nyiriwidil. Di mana kokocopna nyiriwidil kumana nempel kana dinding rahim istri jadi kanker rahim jadi tumor rahim jeung sajabana. Matak zaman ayeuna mah nu disunat teh sanes baik Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, Konghucu loba nu disunat ngan tujuanana sanes kanggo ibadah tapi ukur kanggo kesehatan. Kadua cek fikih sae sabab umat Islam wajib sholat diantawi syarat sah sholat anu aya dina kitab syarah kasifatus saja wa ayat huro anin najasati fi thawbi wal badani wal makani kudu bersih tina pirang-pirang najis fi saubi dina pakaian wal badani jeung dina awak wal makani jeung dina tempat. Budak nu can disunat di mana salat pakaian mungkin bersih tempat mungkin bersih tapi awakna can bersih da mawa keneh kokocop. Timbul pertanyaan nah kokocopna wungkul nu kudu dibersihkeun sanes Pak oleh Bu Ami eta cep alpante bersihkeun jeung hate-hatena supaya jadi murang kali anu ikhlas ibadah ka Allah ikhlas bakti ka ibu rama. Pagawean ikhlas teh berat mata kudu terus dibina. Kasasa pan ku urang rek salat panyakitna tunduh. Rek sedekah panyakitna owel boro-boro nu gede nu leutik owel.
Buktina bapak-bapak sok jarumaah ka masjid meme salat Jumat ngaliwat kotak amal pan lolobana mah jadi jalma nu ngagorolongkeun bae anya gahareupeun urang gorolongkeun ka gigireun sugan teh kudu gigireun rek dieusian gorolongkeun ka gigireunna nu beulah ditu apaleun kotak amal rek ngaliwat buru-buru tungkul semu peureum mujina digudag-gideg meh ku batur disangka husu aslina mah teu hayang neuleuh kotak amal teh subhanallah 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 beunta saeutik kotak ngadeuketan jiga nu reuwas Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar aya beunta deui teh kotak amal geus ngaliwat kumaha wiridna alhamdulillah alhamdulillah si goblok kalah kasukurang aya nu ngeureunkeun ngodok enong bijil 20.000 salah euy asupkeun euy ngodok teh dieu bijil 500 tah ieu sia diteangan teh hese-hese kakara diasupkeun kelektrok geus ngasupkeun ngomong Gusti muga-muga lamun abdi maot lebat kana surgana Gusti mun kadenge kusim kuring enak aja ngasupkeun 500 yang asup surga asup WC umumnya pasaran geus 2.000 manya surga gope padahal lu ngasupkeun 500 teh pangabogana mah bro di juru bro ngalaya di tengah imah buncir leit loba duit pake karirap minum karirot dahar kari amalat rumah tangga sagala aya batur mah daun panto 2 cm manehna mah nu kana 5 cm wae ditutupkeun di sada goblok dibuka engselna seuseut koret tutupkeun deui goblok dibuka deui koret teu era heuntaz jumaah dipoyokan ku panto cek panto teh ongko gablek tapi bapak kasinggung teu kira-kira kasinggung teu teu kudu kasinggung geus biasa malah biasa aja keles hadirin wala hadirat anu sami dimuliakeun ku Allah termasuk simkuring datang ka dieu teh ikhlas dionang ku pasoleh naon nu diarep-arep rahmat jeung ridho Allah teu ngarep-ngarep dibere cai naon sobna ceramah tanpa minum kuat teu ngarep-ngarep dibere rokok naon margina mekel teu ngarep-ngarep dibere dahar naon sobna jarang mam ti peuting balik ti dieu teu ngarep-ngarep dibere duit naon sobna da pasti dibere biraku bae ngocoblok salila-lila di lengohan mah mantak teh kudu diarep-arep teman Bapak Ibu sadayana talamun opat tujuan hitan dilaksanakeun dina kahirupan insyaallah pahajat ibu hajat eta cep alfan bakal janten murang kalih anu soleh bakti ka ibu ramana piconton balarea sebaraga ka agama nagara katut bangsana tegesna janten murang kalih anu mampu ngangkat harkat martabat derajat ibu rama kulawarga jeung turunanana amin ya robbal manawi eta bae anu tiasa didugikeun ku simkuring mudah-mudahan aya manfaatna sejak permios sanes teu sono pamitan sanes bosenan sono kaborok waktos waas kapungkas kumangsa mun aya kalimat pondok nyogok panjang nyugak ngabentur kana kolbu para ibu ngabentar kana manah para bapak mangpeng kana hate saderek pepeujeuh anteur kadayeuh meser kupat jeung gorengan pepeujeuh mun kuring eueuh ulah rek kupat ka gorengan saena ti Allah awana kabodohan simkuring sanaos urang jarang papenak mudah-mudahan hate mah ulah hilap amin saur juru kawi Abah Asep Sunan Narma aya haleung kieu kajambi ngalah katapang dibengketan awi tali bilih lami tepat tepang pamugi ulah rek lali jadi sanajan lami tetepang muga ulah lali terakhir pamunut MC kanyere kari hiji harupat dibelah dua rengse santapan rohani urang tutup ku doa Allahumma sholli ala sayyidina habibina wa syafi'ina wa karimina dzakirina dzukrina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala ala ashabi rasulillahi ajmain hamda syakirin hamdan dzakirin hamda yuafi ni'amah wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu laka syukru kama yanbaghi jalali wajhika karim wa li adzimi sultanik Allahumma tawil umurana wa sa'ad sadana wa thabit imanana wa wasi' razaqana wa nawwir qulubana wa sina amalina Allah Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rasyada wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin kasintung manuk ti kukur entrep dina dahan awi mung sakitu nu kapihatur mugia bahan katampi hayam beureum hayam kate hayam na lempang ti heula kuring rek eureun sabab geus capek rek tuluy ngawedang heula
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahil hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.